Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Resa Anggita di kelas 10 IPA 7. Bade ngawawancara nini abdi kanggo tugas wawancara bahasa Sunda. Judulna nyaeta ngeunaan cara ngadamel rangginang. Pertanyaan kahiji, kumaha mah bisa ngadamel rangginang? Tos lami, tos aya 10 tahun mah meureun. Pertanyaan kedua, saha nu ngajarkeun emak ngadamel rangginang? Ya kapungkur ti emak meureun neng anggi mah naon buyut ti emak abdi. Pertanyaan katilu, naon wae bahan-bahanna? Bahanna meureun mimitina ketan, teras uyah, bawang bodas, masako, sareng tarasi. Pertanyaan kaopat, naon wae alat-alatna? Alat mah meureunnan ya kudu aya jangnyeupan, kudu aya citakanana, kudu aya jangmoe, apanapi nyiru, naon kitu. Sakedik si alatna mah misalnya aya di dapur. Pertanyaan kelima, kumaha carana bisa menang bahanna? Ya bahanna mah meureunnan nya mun teu gaduh ketana nya meser di warung. Nu genap nyaeta kumaha cara ngadamel rangginang? Ngadamelna mimitina beas di keuman. Mah ngadamel teh sok 3 liter. Teras di keuman sapeuting. Tos kitu meureun enjing-enjing dikumbah deui teras disanggukeun. Tos timus teras dibumbuan. Bumbuna teh lamun 3 liter teh uyahna kurang leuwih 3 sendok. Bawang bodasna saburungkul ageng, masakona hiji, sareng tarasi kira-kira sajempol direndok pipi kalembut, teras diarikeun nganggo cai panas kira-kira 750 cc. Terus diari, teras disepankeun deui, teras dicitak dipoe dugi ka garing. Sakitu wae ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.